Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadaya tepangkeun wastabi Dafa Airil Ahnaf di kelas 12 IPA 4. Tiasa dipanggil Inces, Airil atawa Dafa oge mangga. Dina kesempatan ieu kuring bade ngadongeng cerita si Kabayan. Nah, dina episode katilu ti serial podcast Kabayan kelompok 5 ieu, judul dongengna nyaeta Si Kabayan Udut di Bulan Puasa sareng Si Kabayan Nyapih Nu Pasea. Ayeuna mangga dikupingkeun nya caritana. Si Kabayan Udut di Bulan Puasa. Dina hiji poe, pabeberang wanci rek salat lohor dina bulan puasa, si Kabayan dibere surutu atawa udut sagede jempol ku babaturanna. Meunang mawa ti kota cenah mah. Kabayan, tah jangke lamun buka puasa, cek babaturanna. Nuhun euy, tembal si Kabayan. Sanggeus babaturanna indit, si Kabayan ningalikeun surutu anu sagede jempol jeung seungi tea. Jorojoy tah nafsuna hayang ngudut eta surutu harita keneh. Sieun kanyahoan ku batur, tuluy manehna indit ka saung di tengah sawah. Cus. Keur ngeunah-ngeunah ngalepus udut surutu, jol aya mitohanna ngageroan. Kabayan, Kabayan. Nah, ari si Kabayan teh reuaseun meureun bari rampang reumpung. Lainna dipikeun ka sawah, eta udut teh kalakah diselipkeun dina kopeahna anu keur dipake. Da lebar meureun mun dipikeun ka sawah mah. Atuh mitohanna reuaseun ningali aya haseup anu kaluar dina sirah minantuna. Kabayan, naon eta anu hurung dina kopeah maneh? Si Kabayan tambah gugup jeung era, tapi buru-buru nembalan. Ieu bah, surutu urut sahur tadi subuh. Poho teu dipareuman, ceuk si Kabayan teh. Cik atuh abah ngasaan, neunah teu ieu surutu teh, ceuk mitohana. Saruana, astagfirullahaladzim. Mugia urang sadaya tiasa dijauhkeun ti godaan ngagodin siga kieu nya. Amin ya robbal. Jadi amanat ti carita ieu nyaeta hiji kudu kuat iman. Kadua ulah pipilueun, tarutama pipilueun nu henteu-henteu. Katilu salaku jalmi anu leuwih kolot kuduna nyontohkeun anu bener-bener. Yang terakhir ulah nyempet udut di kopean. Nah, kitu carita si Kabayan udut di bulan puasa teh. Ayeuna urang lanjut ke judul kedua, nyaeta Si Kabayan Nyapih Nu Pasea. Si Kabayan Nyapih Nu Pasea. Di hiji lembur aya nu keur hajat. Saenggeus kondanganna bubar, ditepas aya keneh limaan anu keur parasea. Maranehna keur parebut bakakak hayam. Nu limaan teh nyaeta lurah, pamajikanana, budakna duaan jeung ketua kampung. Sarerea hayangeun meunang bagian panggedena ti bakakak hayam teh. Keur parasea kitu teu lila si Kabayan ngaliwat. Ceuk si lurah teh, tah kabeneran aya si Kabayan, ka dieu Kabayan. Cing pangbagikeun ieu kalimaan. Sing adil nya. Ceuk si Kabayan teh, hade ari percaya mah ka kuring cenah. Langsung weh si bakakak teh dicekal. Si Kabayan yang hareup ka lurah bari tek ngomong. Ieu huluna bagian palurah. Kudu ditarima da palurah teh jadi kapala. Ari ieu keur ibu. Bari sok nyikeun tunggir hayam ka lurah. Tunggir tuh ekor. Beres. Tau bujur hayam. Lanjut. Cek si Kabayan teh. Ibu teh kudu nurut ka bapa lurah nu matak dibere tunggir. Lantaran di mana-mana ge tunggir anu nuturkeun hulu. Ceker duanana bagian kato kampung, da cenah tukang angkak ingkik ditahan ku lurah. Ari jangjangna didikeun ka budakna lurah sabelah ewang. Pajar teh ambeh lalampar ari geus gade. Nu nyesa ayeuna tinggal awakna cenah ngaguruntung. Cek si Kabayan. Tah ayeuna tinggal awakna galatak bulutuk teu walakaya. Teu bisa ingkah, teu bisa meta. Mun jelema mah jelema nu beleguk. Nah, ari nu beleguk teh nya kuring. Jadi ieu mah bagian nu kuring, anu beleguk. Bari ngomong kitu,
Leos we si kabayan indit bari bungkus awak hayam ku daun cau. Cek dina hatena teh, mun unggal poe aya nu parebut bekal ka kieu, meureun aing seubeuh tiap poe. Nu limaan teh holohok we nempoan kalakuan si kabayan nu ngabangil, nu ngabengbeos teh. Rengse. Tah sakitu wae carita si kabayan nu nyapih nu pasea. Amanati carita ieu nyaeta kahiji ulah babarian percaya ka batur. Nu kadua kudu bisa sigep siga si kabayan nyaeta nyokot kesempatan dina kesempitan. Nah gitunya. Mohon sakitu wae cariosan abdi ngeunaan dongeng si kabayan ieu. Tetap semangat barudak, dijaga prokesna, mugia urang sadaya dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum.